Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 67. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Kawung Ratu. Ye yasana Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di sadesa Mandalasari jiga nama ngan kawung aki nupang jugrahna teh lain si sombong sanajan dibandingkeun jeung kawung bogana Ki Jumsi ge. Ari kawung Ki Jumsi nya jugrah tapi lahangna kos nu atah raru sok haseum bae. Moka hada dina usum kieu ari kana 100 perak mah sapoena eta kawung teh bisa mere teu hese-hese lakar daek bae ngaropeana. Ku aki eta kawung dibere ngaran peringetan ka Kangjeng Dalam Wiratanuninggrat minangka pangeling-eling ka anjeunna disebut wae Kawung Ratu. Riwayatna mah kieu eta teh. Baheula waktu aki ge ngora keneh can jaman merdeka harita teh eta kawung jeunah keneh can diropea. Ari carulukna mah geus aya ngan leungeunna can nongtot. Harita aki boga deui kawung 3 nu jadi di sisi walungan Cilonggan. Nu eta mah geus lila bisa disadapna ngan teu pati matut. Saban aki rek nagerkeun lodong kana kawung nu 3 teh, aki ngaraneg heula di handapeun tangkal kawung jeunah. Da nya estu jadi angen-angen pisan, sangkan eta kawung bisa mere pakasaban anu lumayan. Ku aki sok diajak nyarita kieu. Nyi Mas Pohaci jublog irong, parawaan Mandalasari nu ngadeg di sisi jalan liliwatan. Geda pintonkeun panangan salira mancer getah madu tina rema salira. Teuing kalah kumindang, teuing memang geus wukuna. Leungeun eta kawung teh teu lila nongtot, ari geus nongtot bet jadi bingung aki teh sok sieun salah nyigayanana. Da eta kawung teh pelak aki zaman budak, poho deui karuh. Yang hareup ka mana waktu aki melak eta kawung, asa ngaler asa ngidul. Apan sok pundung mun salah nyigayanana mah. Jadi nyigayanana kudu lebah tempat melakna, upama teu kitu hamo. Lain omong bebenjon ieu teh nya sidik nurutkeun pangalaman aki kitu sotenan. Kulantaran poho terus nya aki teh tahajud heula hayang dibere ngimpi ku pangeran, hayang kaimpikeun deui tah kalakuan zaman aki melak kawung eta. Kaliasan bet kaparengkeun aki ngimpi jeung aki percaya pisan kana eta impian teh. Dina itungan aki melak kawung yang hareup ka beulah kaler. Jadi nyigayan kawungna oge kudu ti beulah kaler. Aya deui nu jadi pikiran harita teh. Nah ditinggurna kudu keur gumear atawa gumucrak koneng. Apan beda-beda sifatna kawung teh. Aya nu kudu ditinggur waktu kembangna gumucrak cibeas, gumucrak koneng, tumereb, gumear, humeor, lumecir, humangit, malah aya nu kudu geus beukah. Tah eta aki can nyaho, tapi nya tungtungna mah dipaparah bae waktu keur gumucrak koneng mimiti ditinggur. Kulantaran marawanan basa ceug kana leungeunna, aki ngomong kieu, "Nyi parawaan Mandalasari montong getek montong ngepeskeun. Poe ieu teh poe pangantenan urang perlu cisusu jangan turunan." Ninggurna ati-ati pisan, bakuna mah sieun katinggur heunceu careuhna. Kumaha keh mun kitu, kana pundung deui bae. Tak tage kawung mah kos jelema, kos parawan meureun kudu asa ngolona. Sanggeus ditinggurna lita heug diayun, jeung sanggeus katimbang waktuna si kembang teh tuluy wae dipagas. Dipopok legoh tangkalak sabiasa. Nyeta atuh ari mimiti namah eta kawung teh bet mata krudek bae.
Keur lahangna saeutik teh haseum bea karep ku taksiran Aki eta kawung keur gering eta we da kalah kagegedoh nu kaluar teh rujit jeung eta harita neangan kecembeng aduh hapunten deui nya ieu bilih lepat macana duh kakumahakeun lah ieu mah paintenya mangga anu kanu uninga tiasa ngomen paintenya da ieu teh tinang tos satu pendenya bakal seueur istilah-istilah anu tos teu araya dina dangat ayeuna mah panginten. Jeung eta harita neangan kecembeng kuat ku kulintiran ka ditu ka dieu boleh teu manggih nya kapaksa wae ku daun kanyere eta leungeun kawung nu geus dipagas teh hek disusut ku daun kanyere aya ulah loba teuing gegedohna minangka obat doktorna meureun mun ayeuna mah jabat teh eta lahangna diraru sok akar kawao diasupkeun kana lodongna sanggeus dipuput teh gen ditagenkeun dina leungeun kawung nya rada saleuheung lahangna teh haseum teuing beuki lila eta kawung teh beuki pikalucueun lahangna teh haseum sarta beuki jugrah bae sapoe sapeting dua lodong teh aya kana dua bonjoron mah nitih salodong sabonyor mucekil pisan sakitu teh tah harita aya pamundut ti ratu di nagara teh punduh cakra dina hiji poe datang ka Aki cenah Kanjeng Dalem Wiratanu ningrat mundut dipangdamelkeun gula kaunggal somahan di bebengkon Taraju jeung Salabu anu sok nyadap di desa Mandalasari nu kapeto teh nya Aki pisan tang tu juragan kubu nu nuduhkeunana teh da piraku Kanjeng Dalem uningeun ona maning beu ambe Aki teh dipundutan ku ratu geuning kudu nyieun gula sireum jeung gula kerenceng pagawean nu bangga eta teh tapi sakumaha banggana oge dadawuh ratu piraku bet dipagak tang tu diestokeun pisan apan cenah guru ratu wong atua karo wajib sinembah tegasna ratu nu boga nagara katut uteuk tongo walang tagana piraanan mundut gula sireum jeung gula kerenceng cek Aki teh malah bunga nu aya dumeh kapercaya ku menak ti dayeuh poho eta nu dipundutan gula di desa Mandalasari teh lain Aki wungkul duaan jeung kita Srip nu boga kebon kawung pohara legana kawung nu jadi kaagulanana kumanehna dingaranan kawung juuh eta meureun pedah lahangna juuh pisan jugrah jigana rek dipriskeun Aki jeung kita Srip teh mana nu leuwih bisa nyadap jeung nu bisa nyieun gula atuh tangtu wae Aki nya-nya mah sieun eleh sieun isin ku ratu kabeneran kawung nu tadi teh keur purug leungeunna kuat satilu-tilu disadap kabehanana atuh Aki teh aya harepan lantaran lahangna geus beunang dipercaya teh jadi baris menang lahang nu hade tur loba ceuk sangkanan harita upama Aki menang pris ti ratu ti Kanjeng Dalem eta kawung teh rek dingaranan kawung ratu dina enggoni nyadapna harita estu sagala ilmu Aki pamere ti nini Aki diketrukeun kabeh boh jang jawokadana boh kias tarekahna sangkan menang lahang loba tur alus kabeh dijalankeun ieu teh awahing hayang kaanggo ku ratu bae waktu lahang nu ditaheur keur nyengka pok Aki ngaharewoskeun jang jawokan kitu deui waktu geus rumamat tuluy dijait tidinya terus diguis henteu dicitak lantaran apan rek nyieun gula kerenceng jeung gula sireum teh sajeroning ngaguis Aki teu poho mapatkeun jang jawokan karuhun menta sangkan gulana ka manah ku ratu sing bodas ngeplak gula sireumna sing ulah tutung atahan gula kerencengna taksiran penanda Aki teh diijabah eta bae hasilna cek Aki mah estu nyugumakeun pisan tuluy ditorosan di hade-hade sangkan engke di mana aya nu ti desa kari sok waktu Ki Punduh Cakra datang rek nyokot gula haturan Kanjeng teh bari ngasongkeun teh teu poho Aki mapatkeun jang jawokan minangka pangjajabna ameh gulana dipiasih ku ratu ka manah ku menak lila Aki ngadaguan beja ti dayeuh aya kana dua jumaahna sarta dina hiji poe Punduh Cakra datang deui pokna Ki Sukarma gula kerenceng jeung gula sireum teh geus katampi ku Kanjeng Dalem jiga nama kapuji ku anjeunna ieu kuring masrakeun suratna bari ngadeg-deg Aki nampanan eta surat aksarana aksara Sunda heug ku Aki dibaca
Mun teu salah kieu unina teh. Ki Sukarma dibabakan Kiara, Desa Mandalasari, ya kaula dalam Tasikmalaya, Wiratanu Ningrat, merebeja, yen gula ti anjeun geus katampa, sarta kapuji hadena. Dina ieu surat kaula mere duit, lumayan pikeun dipake jimat. Kitu asana eusi eta surat teh, nya eta surat teh dibarengan ku duit sabengol, bener sabengol, teu kurang teu leuwih. Upama dihitung ku harga gula mah duit sabengol teh wah teu kabual, rugi malah. Tapi ngingetkeun yen eta duit teh sanajan ngan pangaji sabengol, citresna tinu jadi ratu, bungah nu aya sarta sakumaha dawuhanana. Yen eta duit kudu dijieun jimat, ku aki teu digasab, diteundeun di dama-dama pisan. Ti harita kawung nu tadi teh dibere ngaran Kawung Ratu. Kabeh urang desa Mandalasari malah nepi ka desa Puspahyang oge geus nyerahun yen aki menang pris kahiji malah di Sasalawu ogen. Dina hiji peuting bet eta kawung teh kaimpikeun. Dina itungan nu kadeuleu harita eta kawung bet leungeunnan sarta sirahan saperti awewe, pohara geulisna kitulah jiga burok ngan awakna lain kuda tapi kawung. Ngong eta burok kawung teh ngawih nu maksudna menta ka aki persenan ti ratu. Anggeus ngawih anak korejat aki hudang bet make muringkak bulu punduk. Ingat harita malam Jumaah kirawanci janari leutik. Kaganggu ku mikiran impian aki teu sare deui. Nyileuk bae cek hate. Nya nyimas poha ci jublog ireng teh mundut persenan ti ratu geuning. Jeung akhirna sanggeus dipikir dibulak-balik gilig we hate teh yen duit sabenggol nu ti ratu teh rek dibikeun ka Kawung Ratu da nya meureun mana kitu oge hakna. Kacaritakeun isukna rebun-rebun keneh aki geus indit bari mawa duit bengol rek ngajalankeun niat teh tah harita meunang kareuwas nu pohara teh ti kajauhan geus katembong yen dihandapkeun Kawung Ratu aya jelema anak dilalak-lalak geuning eta jelema teh nu rek deleka da keur ngagedek bae nuar Kawung Ratu. Nah taku aki sewotna serepet nyebut bedog panjang bari ngagorobok. Sia rek nuar kawung aing ha hayang dicacag. Jelema nu aya di handapkeun kawung gancang ngalieu. Masya Allah geuning manehna teh kita srip teh nya kita srip nu eleh pris teh. Tah barang manehna neuleuh beungeut aki gancang manehna mabur lumpat ti paparetot. Ku aki menang sawatara pentangan mah diudag tapi teu kebat. Da cek ingetan karo-karo burung tuluy we balik deui kana kawung. Diilikan tapak kampak dina tangkal Kawung Ratu teh hadena can pati jero. Leuh diwaaskeun upama aki teu gancang-gancang kadinya kana lapur tah kawung teh. Mangkaning kawung nu geus ngaronjatkeun darajat aki di desa. Malah julukan Kawung Ratu oge geus kawangikeun. Piraku we mun teu mentegag upama aya nu nuar teh. Kahartina ku aki kita srip teh sirik pedah kawungna teu meunang pris. Kawung juuhna eleh ku Kawung Ratu. Ari kituna mah nya sarua wae meureun jeung aki. Manehna oge hayangeun ka manah ku menak, hayang ka anggo. Tapi nasib hade aya di aki. Banget-banget aki nganuhunkeun ka pangeran jeung ka para karuhun nu ngawaris jeung jawokan jeung elmuning kias tarekah teh. Estu jadi udagan aki, jadi udagan sarerea hayang jadi somahan nu hade teh da ngarumasakeun hirup digeugeuh ku menak. Maksud aki teh di dunya jadi taya barang kinasihan upama dipundut atawa dipikapalai ku nu ngaheuyeuk nagara mah. Tangtu disanggahkeun kalawan kabungahan. Katurug-turug aki percaya pisan yen dawuh ratu mah sok saciduh metu, sabda menak sok saucap nyata teh. Aki yakin ku kaanggona gula kerenceng jeung gula sireum tina Kawung Ratu bakal aya karasana kana kahirupan aki. Buktina eta Kawung Ratu teh beuki juglah bae lahangna. Tah nya kacaritakeun duit bengol nu ti kanjang dalam ku aki diasupkeun kana hate Kawung Ratu. Mimitina mah rek dibeh handap bae kabeneran aya urut kampak teh ngan dipikir bisa aya nu manggihan. Kulantaran kitu terekel naik kana sigay. Kira sadepa deui ti pucuk heug melongoan tangkalna. Bes bengol teh diasupkeun bari ngomong.
Iya nyimas pohaci jublag ireng kuring nyanggakeun kagungan mugi ditampi. Ti harita Kawung Ratu teh dieusi benggol jimat. Aneh karasana ku Aki asa aya komarahan sanggeus kitu teh. Tang tuh perbawana jimat ti ratu cek hate. Isukna Aki menang beja pikareuwaseun. Majah kita srip geus maot ngagantung maneh dina tangkal kawung juuh. Innalillahi cek hate. Manehna maot lantaran eleh pris meureun, eleh berjuang cek basa ayeuna mah, berjuang sangkan kaasih ku ratu. Teu ngabibisani cacak mun Aki eleh oge kana kawas manehna. Ngan teuing ketang ari kudu ngagantung maneh mah. Nu tangtu boga perasaan teu bisa jadi somahan nu hade mah pasti aya. Ujang nyai geuning maraneh teh ngabandungan omongan Aki bangun pogot kitu. Nah rame pangalaman Aki teh asa teu pira pila kadar ngadongengkeun Kawung. Panjang sotenan dipanjangkeun ku Aki, itung-itung Aki mulangkeun deui paninengan ka mangsa baheula. Da ari lalakonna mah pondok pisan. Jigana tang tu Ujang nyai oge boga kahayang cara Aki hayang jadi somahan rakyat meureun cek basa ayeuna mah nu hade nya piraku bae mun henteu teh ari lantaranana apan urang hirup teh estu kapurba ku menak cek ayeuna mah meureun ku bapa-bapa pamingpin. Tina hal ieu Aki yakin pisan yen tangtu sarua mau beda. Upama geus beda nya meureun bengkok sembah teh ku bengkok sembah tangtu bakal aya mamala, nagara bakal kacrut, werit jeung ilang dangiang lantaran somahanana geus malungkir kanu jadi ratuna naudzubillahi min dalik. Kulantaran kitu waktu dina hiji poe Aki kadatangan jurungan ti kacamatan. Yen juragan Bapak Camat mundut gula galeuheun. Ku Aki teh estu disanggupan pisan. Tas inget ka jaman baheula, ieuh Aki mah teu ngawiji-wiji kanu jadi menak teh. Teu pedah jaman baheula teh sarua jeung jaman ayeuna. Sarua bae, menak mah menak bae, sanajan ayeuna geus ganti ngaran oge. Da hakikatna mah moal beda. Kira 2 minggu ka tukang waktu Aki neang leungeun Kawung Ratu manggih pangalaman nu matak ngajenghok. Nyaeta deukeut tangkal kawung geus aya calecer. Be, cek hate tangtu ieu teh calecer ti desa nu rek ngalegaan jalan. Ari disidik-sidik si horeng calecer teh ayana beh ditueun kawung. Harita Aki ngaharuk lila pisan, reet kana Kawung Ratu, reet kana calecer. Dedeuh teuing Kawung Ratu. Meureun maneh teh bakal dituar da jalan rek digedean. Cek hate nyaeta atuh ku hanjakal Kawung Ratu teh jadina meh dina kuta pisan jadi kasifat ku calecer teh. Pohara Aki sabilna ras inget kana pamundut ti juragan camat, ras inget deui kana parentah ti desa. Mangkaning Kawung Aki teh ngan tinggal Kawung Ratu wungkul. Jadi pikeun nudunan pamundut ti kacamatan Aki satadina mah ngandalkeun ti Kawung Ratu, tapi harita rek dituar, kudu dituar ditahan ti desa. Ari nu matak sabil kaditu kumaha kadieu kumaha apan desa jeung kacamatan teh sarua bae kudu diturut parentahna. Boh juragan kuwu, boh juragan camat sarua menak nu wajib sinembah teh. Aya nu matak ngarugikeun Aki teh nyaeta upama parentah ti desa diturut atuh meureun mun dituar kana leungit pakasaban Aki nu baku. Tapi kumaha da eta teh parentah nu kudu diturut? Upama teh diturut, be aya kudua atuh Aki teh nyontoan kanu ngarora. Apan tadi ku Aki geus dicaritakeun yen upama kitu bengkok sembah teh eta Aki teu niat bararaid teuing. Tapi Aki perlu ku eta kawung, kahiji keur pakasaban Aki, kadua keur nedunan pamundut ti kacamatan teh. Keun ari pakasaban Aki mah teu penting, tapi eta pamundut ti kacamatan. Yeuh Ujang nyai, karasa bohongna omongan Aki nu pang akhirna dieu. Majarkeun ari pakasaban Aki. Nyaeta atuh Ujang nyai. Sebenarnya Aki butuh pisan ku eta kawung teh. Eta teh hirup Aki. Ujang nyai. Upama eueuh eta kawung, meureun Aki beuki kokoro. Jadi sarua pentingna. Boh pikeun nedunan pamundut ti kacamatan, boh pikeun kahirupan Aki sorangan. Beuki dieu pamundut ti kacamatan beuki mereg bareng jeung parentah ti desa sangkan Kawung Ratu gancang dituar.
dua anak parentah ti menak, dua anak kudu diturut. Ari penting tadi bet eta kawung ratu teh kaimpikeun deui da nya atuh nepi ka aki mah boga anggapan yen eta kawung teh lain sakawung-kawungna. Estu titisan Nyimas Jublag Ireng nu asalna tina daging jeung getih Dewi Sri urang kayangan. Kulantaran kitu pangrumat aki terhadap eta kawung pohara nya-nyana dipusti-pusti pisan cara kajelema bae. Nya eta kawung teh penting tadi kaimpikeun deui. Dina hitungan manehna nembongan ngarupakeun hiji putri nu make pakaian sing sarwa bodas. Heg ngagupayan ka aki ari disampeurkeun bet kadenge manehna ngawih pokna. Pileleyan kuring digupai ku langit, pileleyan kuring ditundung ku bumi. Jigana mah geus terus rasa ka manehna yen moal lila deui manehna rek dituar mana kaimpikeun kitu oge. Geus boga wirasat yen lalakonna tereh tamat. Impian penting kamari meureun minangka ibar pileleyanana. Aki jeung manehna tereh papisah. Berat puguh ge ngingetkeun geus kalilaan babarengan sakaduka sakasuka asa jeung dulur pet ku hinis bae. Ayeuna aki pohara baluweungna sabil nu taya papadana. Ras ingat kawung ratu, daek teu daek kudu dituar. Leuh mun dituar teh meureun sarua jeung maehan jelema, cek aki mah dosa jeung teu kaduga. Coba kumaha timbangan Ujang jeung Nyai? Lamun maraneh nyang hareupan perkara kieu, ingat kana papatah guru ratu wong atua karo wajib sinembah. Ingat kana pangabutuh sorangan jeung ingat yen nu kudu dituar teh kawung ratu pisan nu ku aki dianggap jelema nu boga nyawa. Ayeuna lalai geus mimiti kaluar, geus meh sareupna yang hareupan penting engke pohara wegahna lantaran isuk kudu aya putusan. Isuk gagasan leungeun kawung geus waktuna dibuka, lahangna geus kerep nyak celakanana. Pamundut di kacamatan bisa ditedunan upama kawung ratu teu kudu dituar. Tapi isuk punggawa desa geus mutuskeun yen eta kawung kudu dituar. Rek kumaha ieu leungeun aki isukan? Nah, ngecekeun kampak kana tangkalna nepi ka kawung jadi pogor atawa nagenkeun lodong kana leungeun kawung eta atawa nagenkeun lodong kana leungeun kawung eta can kapikir ku aki. Tapi kumaha isuk bae engke penting aki rek mikir. Kitu kira-kira obrolan aki Sukarma ka kuring kamari teh nyaritana estu binarung rasa jeung dareudah hate. Persoalan nu disanghareupanana pohara beratna. Kuring ge teu bisa mutuskeun kudu kumaha manehna teh, nah kudu nyadap atawa kudu nuar kawung. Tapi poe ieu pisan, tadi isuk-isuk manehna geus mutuskeun sorangan, manehna geus ngajawab persoalanana pribadi. Jigana mah meunang mikir sapeupeting yen kudu kitu. Tadi isuk-isuk kuring bareng jeung urang kampung babakan Kiara ngahaja nepungan manehna ka kawung ratu. Barang datang ka handapeun kawung meh kabeh taya nu kuat tangga, kabeh ngahareruk. Ret kuring kana tangkal kawung aya tapak ngadek tapi can pati jero, kampakna ngagoler dina taneuh teu jauh tina puhu sigay. Sanggeus kitu lalaunan panenjau kuring mapai sigay kaluhur, suku aki Sukarma geus ngagulayun. Cek hate, poe ieu geus leungit hiji tukang nyadap kahot nu geus kakoncara di desa Mandalasari anu ngaran Aki Sukarma. Jroning kitu kuring asa ngadenge nu ngawih ti lebah tangkal kawung sorana gaib naker. Pileleyan kuring digupai ku langit. Pileleyan kuring ditundung ku bumi. Tamat cenah ieu pamiarsa. Bandung 18 Februari 1863. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.